Sahabat Rama, saatnya cangihkan. Mangga wae bapak, upami bade naik, mangga mung kedah mayar 500.000 bapak. Upami bapak protes, bapak mayar 500.000 deui ka abi. Upami bapak nyeros di kapal, bapak didenda 1 juta ku abi. Kumaha bade bapak? Mangga atuh gitu mah. Ayo Jang, orang naik Jang. Tah pak, ayo nama tos dihanap. Teu naon bade nyares oge bapak mangga. Ari bapak bade nyares naon bapak? Muhun, kita tadi oge bade nyarios ngan sieun didana abi teh. Bade nyares naon atuh ari bapak? Eta bade nyarioskeun pun anak ragrag. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya, Bu. dengekeun kumaraneh kabeh. Ibu bener-bener teu ngarti. Nah maraneh teh barodo-barodo teuing. Ulangan panggedenangan peunteuan 3. Anu ngarasa bodoh nangtung. Sakali deui cek ibu anu ngarasa bodoh nangtung. Tah kitu Udin alus. Tah tadi ibu nitah nangtung anu nangtung. Tapi buruk nanya, kunaon kamu bet nangtung? Ibu, abi mah karunya we ka ibu. Abi mah ngan saukur ngiringan maturan ibu we nangtung. Maksud mana ibu bodoh Udin? Dari Telkomsel. Duh Gusti, upami anjeunna jodoh kuring, caketkeun Gusti. Namun upami sanes jodoh abdi, sing dijodohkeun. Upami anjeunna henteu ngajodoh sareng abdi, nyajantenkeun abdi sareng anjeunna jodoh atuh Gusti. Upami anjeunna sanes jodoh abdi mah, tong nugi anjeunna kenging jodoh nu sanes iwal abdi. Duh Gusti, lamun teu anjeunna teu tiasa dijodohkeun sareng abdi, tong dugikeun anjeunna kenging jodoh nu sanes Gusti. Keun we anjeunna jodoh sareng abdi. Gusti, upami anjeunna jodoh sareng nu sanes, pisahkeun sareng teras jodohkeun sareng abdi. Saupamina anjeunna tetep jodoh ka nu sanes, wios nu sanes penak sareng jodoh nu sanes deui Gusti. Sareng teras jodohkeun deui weng anjeunna sareng abdi Gusti. Amin. Dari Telkomsel. Udin, kunaon maneh ngajanteng di hareupeun imah sorangan? Pan tadi memeh main indit ka pasar, maneh teh jeung si bapak. Ayeuna si bapak ka mana, Din? Itu nuju di Pengker, Mak. Keur naon? Nuju ngaduka leci. Astagfirullah. Nah bapak si lain teh teu era ku umur gitu. Kolot-kolot ngadu kaleci. Bener-bener teu uyahan. Ngadu kalecina jeung saha gitu, Din? Sareng Aki, Mak, tuh di Pengker. Dari Telkomsel. Kumaha maneh bisa paeh? Urang teh paeh katiisan. Kumaha bisa katiisan kitu euy? Sebenarnya uing teh dikunci di jero kulkas. Mimiti mah ngan baal. Terus lila awak uing teh bisa diusikeun. Terus dunya teh jadi poek. Tapi urang ngerasa syukur paeh ge teu pati nyeri. Ih, karunya pisan manehnya. Mun maneh kumaha paehna? Uing mah kaserang jantung euy, stroke teh ya. Nah kumaha kitu caritana? Sabenerna uing margo pamajikan uing keur salingkuh. Hiji poe uing balik rada gancang. Terus ningali aya sepatu jeung calana batur. Uing apa pamajikan uing keur salingkuh? Uing teang ka kamar ngan aya pamajikan sorangan. Teang ka kamar mandi, eueuh sasaha? Kaloteng, eueuh sasaha? Di gudang oge kosong, di kolong kasur kosong oge. Tungtungna uing teh kacapean, terus teh kaserang jantung uing teh. Nyeri pisan euy, nyapae we uing teh. Aduh, nari maneh bloon-bloon teuing. Kunaon kitu? Kunaon teh neangan ka jero kulkas. Mun maneh neangan ka jero kulkas, urang duaan masih bisa hirup. Ayeuna bloon maneh mah. Dari Telkomsel. Jack. Naon? Kadieu geura Jack. Naon? Bayangkeun nya, dewek mah gara-gara dihudangkeun ku pamajikan isuk-isuk. Pamajikan teh langsung minta pisah. Ah, banyak. Bener minta pisah. Isuk-isuk teh urang teh dihudangkeun ku pamajikannya. Terus pamajikan teh ngadat. Memang maneh keresara di mana gitu? Di kamar si Karsi, pembantu dewek. Dari Telkomsel. Din, ka dia, Din. Naon, Juro? Mana bisa tuh nyieun kalima make kecap paralun? Paralun? Oh, bisa tuh. Nu bener. Bener? Jeung sok urang hayang nyaho. Kieu nya, naon paralun nya? Paralun. Ayeuna sadayana ledang di kota Bandung, dikocorkeunana teh
nganggo paralun. Lain atuh Din, eta mah paralon. Dari Telkomsel. Percuma anjeun mah ngendog teh meuni laleutik. Puyuh. Naon atuh? Tah contohan atuh kuring ngendog mah kudu badag gieu ye. Nah, Dina segi ekonomi mah kuring teh leuwih punjul. Endog kuring mah bisa dijual 1.000. Ari endog anjeun mah puyuh ngan saukur 100 perak. jadi sabaraha bedana jeung harga endog kuring jeung endog anjeun teh? Nya 800 perak atuh. Tah, kuring mah panghaream-hareamna migawe pagawean picalakaeun. Ari maksud anjeun? Nya, sabenerna mah kuring ge bisa ngendog anu segede-gede endog anjeun. Ngan kuring mah haroream. Nah, bat haroream. Nya hoream atuh. Pirage ngudag duit 800 perak. Ari heug kudu jebol bujur mah embung. Dari Telkomsel. Ya coba geura dina koran. Aya berita ahe ngaki. Nah aya naon atuh Incu, Ici? Iya ki tingali. Aya jalma rag-rag di tingkat 3 tapi salamet ki. Bener-bener jagoan ya ki. Ah, eta mah teh sabaraha, Ci. Aki mah nya tah zaman keur ngora pernah ragrag tina tingkat 7. Wah, aki hebat pisan. Teu naon ki? Henteu, ngan cingir leungeun anu katuhu Aki tah misalah hungkul. Ah, terus anu lainna kumaha ki? Parotong remuk. Dari Telkomsel. Wawalak sia. Teu neuleuh aing di tukang. Make eureun ngadadak sagala. Bisa teh sia nyupiran mobil teh. Tuh tingali mobil urang jadi rusak gara-gara didinya ngarem ngadadak. Ye, kehulaanan Pak. Bapak nu geus nabrak di tukang. Terus ayeuna nabet make adat-adat sagala Pak. Pantes aing ngambek atuh ka didinya. Sabab maneh teh geus eureun ngadadak nyaho. Kuring mah teu salah Pak. Yeuh, dengekeun. Kuring mah geus nepi ka garasi kuring. Nah Bapak bet nuturkeun abi ha. Sugan teh lain garasi. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Cangehkan. Punten Pak. Mangga. Dupi anu dimaksad flu burung teh naon Pak? Saya pisan tah patarosan teh. Apaan ayeuna teh nuju ramenya Pak perkara flu burung teh? Leres tah. Anu dimaksud flu burung teh nya upami bapak sareng sadayana di dieu kagungan manuk atawa tanda-tanda sok bersin wae terus awakna ngahod-hod jeung siga nu katirisan sarta liang irungna kaluar cai tah anu kitu teh disebat flu burung. Dupi ngalandonganna kunaon Pak? Oh, eta mah gambil pisan atuh. Pasihan we aspirin, dijamin eta manuk bakal damang tina fluna. Oh gitu Pak. Ari anu dimaksud sapi gila naon Pak? Cobi abdi pasien penjelasan anu eces Pak. Mangga. Panyakit sapi gila teh aya ciri-cirina. Tingali we upami aya sapi anu lempang di jalan raya, dina kaayaan caludih teu puguh nu dijugjug. Tah terus eta sapi teh surengan serenge jeung ngomong sorangan. Tah eta teh bisa nyerikeun yen eta teh katerap panyakit sapi gila. Dari Telkomsel. Pelayan, kumaha ieu teh? Manya dina sop aya laleur paeh? Mending atuh Pak dina sop mah laleur hungkul. Komo dina roti mah aya cucungu. Dari Telkomsel. Cek. Naon ieu aya naon? Ari maneh geus ngajaran nempo pamajikan Stevie Wonder can? Acan? Naon gitu? Sarua atuh. Sarua kumaha maksudna? Nya sarua we jeung Stevie Wonder. Apana Stevie Wonder ge can pernah ningali pamajikanana. Dari Telkomsel. Nel, Naon? adieu. Mane pernah ngadenge dongeng Stevie Wonder hayang dawagan teh di Hawaii? Acan, nah kumaha eta dongengna tah? Heueuh cenah Stevie Wonder teh hayang nginum cai dawagan. Terus nitah gaetna naek kana tangka kalapa. Ari geus kitu? Eta mah barang ngadenge aya nu ngagebut heuh. Stevie Wonder teh langsung nyarita. Geus cenah hiji ge cukup. Naon anehna eta dongeng teh? Aneh nama palebah nu ngagebut eta. Naon? Apa nu ngagebut eta teh lain kalapa, tapi gaetna ti soledat. Terus ti bebet. Dari Telkomsel.
Aduh, hapunten pisan. Ima pasti kesalahan SIM kuring. Tenang Neng, kuring nu salah, sanes Neng nu salah mah. Kuring aja ngantosan Neng nabrak mobil abdi. Hah? Terus naon maksudna? Iya Neng, supados tiasa kenalan sareng Neng. Dari Telkomsel.